Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu saminata asyarata. Wal maqalatu jeung ari maqalah as-saminata asyarata anu ka-18 eta kila diucapkeun ku qail. Naon anu diucapkeun? Man tarakaz dzunuba raqqa qalbuhu wa man tarakal harama wa akalal halala safat fikratuhu. Man ari sawe jalma eta taroka lamun ninggalkeun sa man az-dzunuba kana pirang-pirang dosa. Raqqa maka lembut leuleui naon qalbuhu hatena si man. Kusabab hatena lembut, hatena leuleui, fayaqbalu maka bisa narima sa man an-nasihata kana nasihat. Lamun dinasihatan ku batur teh bakal ditarima nasihatna. Saur Imam Ghazali mah dina Ayyuhal Walad geuning. Ari nganasihat mah gampang. Anu berat mah narima nasihatna. Naon lamun jalma hatena geus bersih, geus lembut, kusabab memang selalu menjauhi dosa-dosa, maka insyaallah lamun meunang nasihatnya bakal bisa narima. Wa yakhsha'u jeung khusyuk saha man tunduk saman laha kana nasihat. Nasihat teh kan saur sapali guru mah iradatul khair lil ghair. Tapi mungkin aya di hareup dijelaskeun ku Syekh Nawawi ngaran nasihat teh naon. Da menurut sapali guru heula iradatul khair lil ghair. Ngarepkeun ka alusan jeung batur eta nasihat. Ge sampurna naman ku Syekh Nawawi dijelaskeun nasihat teh urang ngarepkeun ka alusan jeung batur jeung embung kaburukan kena ka batur eta nasihat. Waman jeung ari sawe jalma eta taroka lamun ninggalkeun saman al haram kana perkara haram. Fil mat'umi dina dahareun wal malbusi jeung pakaian wa ghairihi ma jeung liana mat'um jeung malbus dina kendaraan. Wa akala jeung ngadahar saman al halal kana perkara anu halal. Jalma nu sok ninggalkeun perkara haram bari jeung mengkonsumsina perkara halal sofat maka bening naon fikratuhu pemikiranana si iman. Bisa bening pemikiranana, jernih, pemikiran yang jernih. Saur Syekh Ali Jum'ah mah nya. Jadi daya pikir urang teh aya sababaraha rupa. Aya nu disebut cara berpikir anu naon bahasana teh. Anu hanya melihat tampak luarnya saja. Lamun cara berpikir seseorang teh aya anu ngan saukur ningali kana tampak luarna wungkul. Ieu mah awam. Kebanyakan awam gitu. Ningali zahirna we. Cek zahirna gitu. Aya deui corak berpikir anu kana makna dengan saukur ningali zahirna tapi naon pi maknaeunana. Tapi henteu sampai karena pemikiran anu mencerahkan teh ketika hasil pemikiran urang teh bisa langsung menyampaikan urang ka Gusti Allah, langsung inget ka Gusti Allah. Tah ieu mah tahapan jalmi-jalmi pilihan ketika berpikir lain ngan saukur ningali cangkangna tapi jerona ge di pikiran bari jeung bisa langsung sadar ka Gusti Allah. Berpikir anu mencerahkan. Jadi aya berpikir hanya sebatas tampak zahirna nu di pikiran teh
aya nu mikiran teh nepi ka maknana, aya deui nu mikiran teh nepi ka bisa nyaksi ka Gusti Allah. Sofat fikratuhu ala masnu'atillahi kana pirang-pirang dadamelan Allah Ta'ala bari malur sa Allah. Ketika nya kan segala sesuatu anu aya di alam dunia teh ieu teh tapak damel Gusti Allah. Ad-dallati anu nuduhkeun naon masnu'at ala ihya illahi kana kawasa ngahirupkeunana Gusti Allah Ta'ala bari mahalur sa Allah al khalqa ka makhluk ba'dal mauti dina sabada maut. Lamun pemikiranna jernih, pemikiran anu tercerahkan, maka ketika melihat fenomena-fenomena di alam dunia teh bakal langsung sadar hatena bahwa Gusti Allah kawasa engke bakal ngabangkitkeun deui makhluk. Wa ala wahdatihi jeung anu nuduhkeun kana wahdati kana wahdaniyatna Allah Ta'ala bari malur sa Allah, kana nyoranganna Gusti Allah, kana esana, kana tunggalna Gusti Allah Ta'ala. Wa qudratihi sareng kawasana Allah, wa ilmihi sareng ilmuna Allah. Lamun kurang dilenyepan bener-bener mah ieu alam dunia teh jadi petunjuk bahwa Allah teh maha kawasa ngabangkitkeun deui jalma saenggeus maot. Jeung Gusti Allah teh maha esa tunggal. Dalam mungkin aya alam dunia anu sakieu rapihna lamun pangeran teh loba ke pasea ceuk ieu ulah aya ceuk ieu aya. Wah, pasea lah pon. Moal aya tuh. Jeung Gusti Allah teh pasti kawasa. Terus sakieu alam dunia anu luar biasa tohaga. Moal mungkin aya lamun teu diayakeun ku nu maha kawasa. Jeung Gusti Allah maha uninga. Lamun Allah teu uninga mah kana setiap detail anu aya di alam dunia yang moal mungkin alam dunia sakieu rapihna. Sunnatullah anu aya di alam dunia teh kan lamun di pikiran mah luar biasa. Ngaji diri urang teh kan banyak naon ngaranna teh lamun dipecah deui mah jadi partikel-partikel. Ujung saterusna. Lamun dikaji ku ieu naon teh fisika modern ayeuna naon ngaranna teh? Kuantum, fisika kuantum, budak sekolah mah apa? Fisika kuantum. Wah, dipecah, pokoknya pikirannya mah ke fisika kuantum, wah luar biasa. Wadzalika jeung ari eta sopat fikratuhu ala masnu'atillah ila akhirih. Berpikir yang jernih ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah teh eta bi'an ta'ammala kalawan yen ngangen-ngangen mikiran si jalma bipikri kalawan pamikiran si jalma si iman wa tadabbaro jeung nadabur sarua mikiran kan biakli kalawan akalna si jalma wa tadabbaro jeung mikiran si jalma si iman biakli kalawan akalna si iman annallaha kana sanyana Allah Ta'ala eta khalaqa nyiptakeun sa Allah buka si iman nu mantaroka al haram wa akalal halal sofat fikratuh teh khalaqahu nyiptakeun tina naon asalna min nutfatin tina caiman jalma teh fir rahimi dina jero rahim cimani asup kana rahim faja'ala tuluy ngajantenkeun sa Allah kana nutfah alaqatan kana makhluk anu nyantel anu nempel dina rahim cai mani asup kana rahim tuluy jadi makhluk anu menempel dina rahim sok diartikeun ku getih kimpel gitu padahal cenah cek ahli disebut teh lamun ahli kandungan naon disebut teh cek ahli kandungan eueuh cenah fase cai mani jadi getih kimpel heula jadi getih gitu. Ieu mah kana sesuatu anu menempel
anu melekat dina rahim. Suma mudghatan tuluy jadi getih, jadi daging kimpel. Daging. Suma khalaqa tuluy nyiptakeun Allah min hatina mudghah rahman kana daging, kana daging-daging. Wa azman jeung kana tulang. Wa uruqon jeung kana urat-urat. Wa asaban jeung kana pirang-pirang otot. Diciptakeun tah urang kelenjar, sel-sel, kulit jeung sajabeut. Wasyaqo sareng meulah saha Allah laha pikeun mudghah sam'an kana alat pangdengi geus dibelahkeun heula tanya. Dibelahkeun heula wa basaron jeung kana alat paningali wa a'dhaan jeung kana pirang-pirang anggota. Gusti Allah ngabeulah jeung pirang-pirang anggota model ramo-ramo disigarekeun teu rapet dina jero rahim teh. Tapi dina rahim cik peribahasana pendengaranna peningalina can bisa berfungsi sakumaha engke lamun beda jeung sakumaha engke lamun geus lahir. Can bisa berfungsi secara total. Summa sahala tuluy ngagampangkeun saha Allah al-khuruja kana kaluar. Lil janini pikeun janin min batni ummihi tina beuteung indungna si janin. Digampilkeun ku Gusti Allah. Rek melalui sesar gitu ya. Atau secara alami dari teman can aya sesar. Itu hakikatna mah digampilkeun nanti ku Gusti Allah. Masihan ilham kepada dokter kumaha carana ieu lamun kondisi kehamilan anu kieu naon ngaranna teh nya dampakna bahayana cukup membahayakan ibu dan janin sebenarnya. Lamun secara normal bere ilham teh ku Gusti Allah teh ka para ahli kedokteran teh, ahli bedah, ahli persalinan. Wah, carana dibelek di dieu. Dibelekna teh henteu sagawayah deh. Henteu sagawayah ngebelek. Wa alhama sareng ngasihan ilham sa Allahu kasih janin anu geus kaluar. Irtido as-sadji kana nyusu kana pentil lamun lapar teh lamun haus teh ceurik jeung lamun dibere pentil teh langsung dikenyot ngarti datang geus dibere ilham ku Gusti Allah geus alami secara naluri wa ja'ala sareng ngajantenkeun sa Allahu kasih janin fi awalil amri dina mimiti urusanna bila asnanin kalawan daya pirang-pirang huntuan. Kiranya kebayang lamun budak lahir geus aya huntuan. Karunya atuh nyusu teh. Kan teh bertahap itu teh. Geus 1 tahunan mulai loba huntuna eta ge sok ngegelan. Ka indung teh. Hendak sok loba nu baby blues gini. Apa baby blues teh? Nah gitu. Sumaan bata tuluy ngajantenkeun sa Allah, nyukulkeun sa Allah lahu pikeun si janin anu geus kaluar teh. Al asnana kana pirang-pirang huntu. Summa asqata tuluy ngagugurkeun sa Allah hakana asnan wa azala jeung ngaleungitkeun sa Allah hakana asnan. Ing dasam isinina dina nalika umur 7 pirang-pirang tahun. Geus 7 tahun teh raroheng ara rompong. Tapi eta teh suma ada tuluy ngabalikeun deui sa Allah kana asnan. Marratan dina balenan ukhra anu saja dijadikeun deui kabayang lamun teu jadi deui. Eta teh da ngomongke moal bener lamun huntuan mah. Balelol. Aki-aki lamun nunggus huntuan ajakan ngobrol. Semoal bener ngomong teh. Ini di antara fungsi huntu teh gitu supaya orang bisa bener-bener ngomong anu bener jelas. Wa ja'ala sareng ngajantenkeun sa Allah Gusti Allah taala bari malur sa Allah ahwalal abdi kana pirang-pirang tingkah hamba mutaghayyiratan kana anu barobah-robah. Tingkah jalma teh barobah-robah min sigorin ti mimiti leutik ila kibarin nepi ka gede. Henteu leutik wae.
Aya pertumbuhan, perubahan, aya fase-fase pertumbuhan. Wa min syababin jeung ti mimiti ngora ila haramin nepi ka pikun, nepi ka banget kolot. Sawarra man soba ala syai'in syaba alaihi. Jalma lamun keur leutik keneh sok melakukan sesuatu, maka engke geus gede nage geus kolot nage bakal masih terus ngalakukan sesuatu tersebut. Lamun teu diarahkeun gitu. Ti leutik teh kitu gitu, engke gede nage bakal kitu. Wa min sihatin jeung tina sehat ila saqamin kana gering. Tingkah-tingkah jalma teh kitu, aya gering, aya sehat. Gilir ganti. Wa ja'ala jeung ngajantenkeun sa Allah al-abda ka hamba. Ka jalma, ka makhluk. Kulla yaumin dina saban-saban poe yana musa resa al-abda. Wa yastaiqidu jeung nyaring sa al-abda. Aya we nyaring aya sarena. Henteu sare wae gitu. Henteu nya kecuali jalmi-jalmi anu dikersakeun ku Gusti Allah. Nepi ka 100 tahun. Sarena teh. Aya jelema anu normal mah kan gitu, aya sarena, aya nyaringna. Wa kadzalika jeung hale seperti eta a'adaha marratan ukhra. Syu'uruhu ari pirang-pirang buluna si abda, si abdun. Wa dzbaruhu jeung pirang-pirang kukuna si abdun. Nya bulu-bulu eta kullama saqata samang-samangsa gugur naon syu'uruhu kullun min syu'urihi wa adbarihi kedeung sakoto kullun minha anu tetep dina syu'uruhu wa adbaruhu geuning eta kullama sakoto samang-samangsa gugur naon kullun minha anu tetep dina syu'uruhu wa adbaruhu raja'a maka balik deui naon kullun ilama kana tingkah kana anu geus bukti naon emak. Ini karena tingkah asalna. Rambut teh dicukuran kurang jadi deui. Bari jeung eta teh di keunikan teh henteu sakabeh rambut. Maksudna teh aya rambut anu tumbuhna teh angger sakitu, bulu halis. Sanajan teu dicukuran angger sakitu. Tapi lamun dicukur jadi deui. Beda jeung bulu rambut, ari bulu rambut malah mun teu dicukuran terus manjangan. Bulu bitis ya. Bulu bitis teu dicukuran oge angger sakitu. Keunikan itu. Kok kunaon beda-beda gitu. Hebatna Gusti Allah nyiptakeun. Ka wa kadzalika jeung hale seperti ya syu'uruhu wa adbaruhu al-lailu ari peuting wan naharu jeung beurang. Eta yatana wabani gilir ganti duanana. Peuting jeung beurang teh gilir ganti. Di mayoritas negara, di mayoritas daerah. Sanajan memang kadang di daerah nu sajen mah peuting teh sabaraha bulan, beurang teh sabaraha bulan, tapi tetep aya gantian. Kullama dzahaba samang-samangsa mangkat naon ahadu masalah sayjina lail wan nahar jaa datang naon al akharu anu saja datang beurang indit peuting indit beurang datang wa kadzalika jeung hal seperti asyamsu wal qamar mana deh wa kadzalika jeung hal seperti al-lail wan nahar asyamsu ari matahari wal qamaru jeung bulan wan nujumu jeung pirang-pirang bentang wasahabu jeung mega awan wal mataru jeung hujan eta kulluha ari sakabehna syamsu qamar nujum sahab matar eta taji'u sok datang naon kulluha wa tadhabu jeung sok mangkat naon kulluha datang dan pergi. Henteu saterusna hujan, henteu saterusna aya panon poe, henteu saterusna aya bulan. Bentang ge aya nu katingali kadang tembong kadang henteu. Awan sami. Wa kadzalika jeung hal seperti asyamsu. Hal seperti eta asyamsu al-qamaru ari bulan.
eta yan mahiku ngurangan naon komar kula syahrin dina saban-saban bulan bulan teh jadinya ngaletikan summayataka malu tuluy jadi sampurna naon komar jadi bulan tanggal 14 jadi purnama sumayan mahiku tuluy ngurangan deui terus siklusna teh kitu ngurangan sampurna deui wa kadzalika jahale seperti eta al-qamar al-kusufu ari samagaha lisyamsi pikeun matahari wal qamari jeung bulan sok aya samagaha kamari keneh kamari teh minggu-minggu kamari di daerah Batur teh hai so yadhabu dina sakira-kira leungit naon ad-dau caang min humatina syams wal qamar lamun gerhana mah teu caang kahalangan teh gini summa yang udu tuluy balik deui naon do geus gerhana teh nya caang deui wa kadzalika jeung hale seperti al-qamar al-ardu ari bumi hale seperti eta al-qamar al-ardu ari bumi eta takunu bukti naon ardun eta ya bisatan anu garing anu gersang sumayun bitu tuluy ngajadikeun sa Allah Gusti Allah fi hadina al-ardu an-nabata kana jajadian jadi tumbuh-tumbuhan dijadikeun ku Gusti Allah asal nama garing gersang tandus nama aya pepelakan anu jararadi summa yadhabu tuluy leungit deui naon nabat min hatina ardun fatamudu maka balik deui naon ardun ya bisatan hale anu garing anu gersang kitu siklusna teh aya tumbuhan tuluy parae gersang deui subur deui hejo deui summatun bitu tuluy nyukulkeun deui naon ardun marrotan dina balenan bada ukhra anu tetep dina sabada balenan anu sajieu nya terus siklusna kitu jadi garing deui jadi garing deui falladzi maka aridat Allah qadaru anu kawasa sa alladzi ala dzalika kana eta khalaqahu min nutfatin ila akhirih kulhi tegasna sakabehna dzalik eta qadirun anu maha kawasa ala ihya'il mauta kana ngahirupkeun pirang-pirang jalma anu geus maot pirang-pirang makhluk anu geus maot kawasa geus ba'da fanaim dina sabada maotna ieu mauta fil ardi dina jero bumi geus jadi taneuh ku Gusti Allah kawasa wae dibalikeun deui dihudangkeun deui fa'alal abdi maka eta wajib ka si hamba an yuksirah arian ngalobakeun al fikra kana tafakur kana berpikir fi dzalika dina eta khalaqahu min nutfatin ila akhirih. Tah ieu teh ayat-ayat anu memang nanti nu tadi teh dijelaskeun aya ayat-ayatna dina Al-Qur'an teh. Aya ayat-ayat. Mulai tadi we janin kaluar tina beuteung indungna. Summa sabila yassara, summa amatahu faqbara, summa idza syaa'a ansyara. Kumaha sih? Ainaini wa ainain wa nanti walisana wa syafatain wa hadainahun najdain ohnya tau ini penting pisan cenah lobakeun tafakur napakuran tadi hatta yakwa sehingga nambah kuat naon imanhu kaimanan si al abdi kaimanan bil ba'si kalawan dihudangkeun badal mauti dina sabada maut sehingga tambah kuat. Ya, sebagai seorang mukmin orang pasti yakin gitu nya kita bakal diudangkeun deui. Ngan lamun orang terus berpikir seperti itu, cara berpikiran seperti itu, pemikiran, cara berpikir yang tercerahkan bisa langsung nyaksi ka Gusti Allah, itu bakal tambah keyakinan urang teh. Wa ya'lama jeung sehingga yakin leuwih yakin saha abdu annallaha kana sanyana Allah taala eta yab'asu bakal ngabangkitkeun sa Allah ka si abdu
wa yujazi jeung bakal ngabales Allahu kasih abdu bi amalihi kalawan pirang-pirang amal si abdu. Lamun in khairon fa khairon wa in syarron fa syarron atawa in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Lamun amal hade dibalas hade, lamun amal goreng dibalas goreng. Ngan tetep ari Ahlussunnah wal Jamaah kan asup ka surga teh ku rahmat Allah teh, ku fadl Allah teh. Fala qadri quwwati imanihi maka netepan kana ukuran kekuatan iman si abdi bidzalika kalawan eta al-ba'si ba'dal maut ya jitahidu bisa sungguh-sungguh sa abdi fit taati dina pirang-pirang amal taat wajtina bil mukhalafati jeung ngajauhan pirang-pirang nyulayaan li syar'i kana agama. Namun orang yakin pisan bahwa kita bakal diundangkeun deui, bakal aya timbangan amal bakal diwales, orang bakal semakin giat dina ngalaksanakeun kebaikan-kebaikan. Kebaikan teh banyak. Eta. Lain ngan saukur cicing di masjid. Kebaikan teh. Bahkan gitu. Loba kacaritakeun hal-hal anu sepele. Saur Kanjeng Nabi dina Al-Adabul Mufrad ketika panggih. Kanjeng Nabi cenah mendakan amal hiji jalma anu ku amal tersebut si jalma teh bisa menang rahmat Allah sehingga asup ka surga. Tadi antara amalna teh nyata ngaleungitkeun cucuk di jalan. Ngaleungitkeun cucuk di jalan. Teu sapira hal-hal anu mantak merugikan orang lain di jalan gitu, dileungitkeun menang rahmat Allah. Imam Ghazali keur ngarang kitab laleur anclom kana tintana teu wani diganggu keun we karunya keur hauseun menang rahmat. Kusabab Imam Ghazali ngarahmat atau nyaah ka laleur tersebut kan dina hadis ge man la yarhamu la yurham. Jalma anu teu mika nyaah nya moal dipika nyaah. Intinya seperti itu, orang teh bakal bisa berpikir jernih lamun memang sering meninggalkan perkara anu haram dan konsumsi anu halal. Insyaallah pemikiran orang jadi pemikiran anu tercerahkan. Henteu terhenti tina makhlukna, tapi orang bisa sadar karena betapa maha kawasana Gusti Allah jeung sajabana.